Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pangtepangkeun deui sareng abdi Kenji. Dina warta nu bade dikaperdikeun nyaeta korban longsor di Desa Tanjolaya, Bandung. Puluhan murid sekolah SD di Desa Tanjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, kena bencana longsor. Seueur murid anu masih kene diajar di tenda darurat, teu tiasa sakola deui kusabab sieun aya longsor susuran. Saeutikna aya 183 murid sakola menengah pertama atau SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantarana nyaeta murid SDN Cisondari anu sakolana deket sareng satempat longsor. Saeutikna aya 183 murid sakola menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantaranya nyaeta murid SDN Cisondari anu sakolana deket sareng tempat longsor. Khusus pikeun murid kelas genep anu sakedik deui ujian nasional. 2 minggu ieu maranehna bakal diajar di imah kepala sekolah di Cisondari. Sengaja ditempatkeun di dinya Supardos tiasa menang bimbingan nu leuwih samemeh ujian nasional. Murid bakal dipasihanan bekel pengajaran Murid bakal dipasihanan bekal pengajaran tambahan, utama pikeun materi pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, sareng matematika. Unggal poe Senin, murid anu diajar di tenda pikeun kelas 5 ka handap. Menang bimbingan khusus nu didatangkeun ku Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tenda darurat anu diadekeun di Blok G5 di Perkebunan Teh Dewata, kira-kira 6 km ti lokasi longsor. Dina kaayaan diajar jeung ngajar nu saayana, murid teh katinggal teu barateuheun. Putri, salah sahiji siswi murid kelas 4 anu diajar di SDN Cisondari nyarioskeun yen manehna kurang ngeunaheun diajar di dinya. Nah sakitu wae nu kapihatur, wilujeng pantepangkeun deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur, sareng abdi Kenji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.